Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga disimpen kapal dia Pak. Alhamdulillah. Ibu, bapak anu bade ngaibakan panginten ketiasa bergilir ya orang dikawitan heula kuno janten ramana Mamah Iis kapalih dia heula sakadapan. Diawitan heula ku apa jajangna, mangga dikudekeun heula caina apa? Cai pangubahan dampal mama sarang apa sing aya dina ginanjar kawilujengan urang ambil kasayanana ieu acara mudah-mudahan aya dina kasalamatan ke heula pasakadap. Bismillah heula apa tina ubun-ubunan parat dugikeun kana sikilna Neng Depi. Neng panangana diangkat bager duanana tah cai kabarokahan insyaallah aya dina kaberkahan kanggo hidup bagernya dina ngawangun rumah tangga. Mangga dikucurkeun ku apa tina ubun-ubunana kapalih payun apa nanti palih dia ngadegna. Iya alon Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Sallallahu ala Muhammad. Tilu uwihan Pak, tilu uwihan. Mamahna tilu uwihan kanu sanes nama mung sauwihannya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Salim heula neng naka apa bager? Salim heula geulis lajeng dipeluk dirangkul apa ku hidup. Doakeun ku apa jajan mudah-mudahan anjeunna sing aya dina kaberkahan dina rumah tanggana dijauhkeun tina balaina dicakeutkeun sareng milik rezekina kalian dipaparinan katurunan anu saleh salehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga kangge ayeuna mamahna ngajeng ka palih-palih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ilahi pamugi nampi ya Allah karena papasangan abdi mugia Neng Depi dijodohkeun sareng jajaka pilihan hatena anjeunna sing tiasa mendak kabagjaan parat dugikeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di lajeng ku kasepuhan heula ti pihak kulawarga Jembar Bapak Jajang kali Ibu Iis mangga kapi uwana kapi bibina kasadayana sapada siasanya katan kapalih payun kangge ngagentosan ngaibakan nujanten urang kalih urang nganiatan micen reregeun anu aya dina dirina Neng Depi mudah-mudahan sapapaosna aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga sadayana tiasanya ketan kapalih payun salim heula mangga dirangkul. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Berkahkeun ieu acara lancarkeun dugi akanna ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga disambung ku Ibu. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
rayina kada hilap ke rayina kapalih paen bagernya. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga ibu nyakatan kapalih dia. Ata badrun ata nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salim kata teh bager, mangga dirangkul basahan neng nak. Alhamdulillah cipanon kabingah ti sadaya kula wargi kanggo hidup bager, mudah-mudahan doa orang sadayana makbul kanggo hidup aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minal muhlisin, Robbi habli duriyatan thayyibah innahu samiul doa. Mangga sadayana supados tiasa sasiuk ewang ngangge ngaibakana anu kersa kapayun mangga. Ata nurun fawqa nuri, ata syamsun anta badrun, ata nurun fawqa nuri, ata iksiru wa misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad. Aya keneh manawi anu bade ngaibakan Allahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diulang deui anu ieu, diulang deui nya instrumen nu ieu, diulang deui ka sound system, mangga diulang deui instrumen anu ieu. Mangga ka Teh Leni cai kaberkahan ngaibakan kangge Neng Depi, mudah-mudahan aya dina ginanjar kasalamatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kangge apana Pajajang sareng Ibu Iis teu kenging waka tebih, mangga nyangkatan heula ke urang kalihna bade aya acara cukur rambut. Sallallahu alaihi wasallam, ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas sadaya atas. Bismillahirrahmanirrahim.
mangga apa jajangna nyaketan kapali dia urang ngabuang rambutna sakedik micen reget anu aya dina dirina nanging satu acan kitu Bapak ieu dituntaskeun heula caina kanu janten murang kalihna sada diibahkeun ohon kantun sakedik deui atos tadi teh teu nganggo cai haneut nya moal Pak moal ti pengker wios naon dituntaskeun tah kitu neng pananganna diangkat bager tah bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mangga dugikeun ka tuntas Pak tuntaskeun sadaya tuntaskeun alhamdulillahirabbil alamin atos tiris teu neng tiris teu ya mangga ayeuna ku apa dibuang rambutna sakedik Pak sok bismillahirrahmanirrahim moal tiasa ulun hayu nyangkut tah gitu Pak dikitukeun nya kela doana heula Pak bismillahirrahmanirrahim Allahumma z'al likulli saratinu yaumal qiyamah setiap potongan rambut semoga menjadi cahaya bagai kunang-kunang nanti di yaumil qiyamah amin ya Allah ya rabbal alamin ayeuna kantun ku mamahna mangga kapalih payun mamahna apana teu kenging waka tebih kaheula mangga mamahna kapayun bismillahirrahmanirrahim Allahumma z'al likulli saratinu yaumal qiyamah amin ya Allah ya rabbal alamin cekapan bagernya mangga ayeuna nengna ugah dikucuran heula ku apa cai tina ceret Pak kucuran sing mayang nengna abdas heula terus pasihan sendal nengna pasihan sendal sareng sena abdas mangga neng geura susuci bager kahade hidup sing tiasa ngajalankeun salat anu 5 waktu teu kenging ngaluli-luli kana ibadah bager eta mah ngrupakeun pondasi mudah-mudahan neng sing tiasa tepat dina ngajalankeun salat bagernya kahade teu kenging ngaluli-luli dina ibadah mangga dikucuran we heula wios keng nganggo sendal mah terakhir atuh tah kitu mangga nengna abdas dikucuran ku apa bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sareng sena abdas ke orang aya acara deui salajengna cekap mangga nengna calik bager instrumenna dilirenkeun urang tutup ku doa aminkeun ku sadayana mudah-mudahan doa urang mustajab aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala diangkat pananganna bager alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafini wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim wa adimi sultanik Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tamumi taqsirana ya Allah ya rabbal alamin rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna fansurna 'alal qaumil kafirin Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisyiril Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ibu, Bapak, ieu sinjang tilas ibak bade disedekahkeun ku Ibu Iis anu kenging sinjang ke aya hadiahna utama cenah sepiring parasmanan. Iya, ieu teu kenging didari atuh urang ngalinya mangga tah bade ngalungkeun sinjang bade disedekahkeun. Perjanjian anu kenging sinjang kedah kersa di piwarang majeng kapayun. Sakali deui anu kenging ieu sinjang kedah kersa di piwarang majeng kapayun. Siap? Siap teu? Siap. Insya Allah ya genya kalebet harta ya teh kalebet harta di pesan nama ku acis pada disedekahkeun mudah-mudahan sing tiasa dimanfaatkeun ku sadayana copongan ku neng tah kitu ngageser heula ka dieu. Wah ieu wios baraseuh mah wios pereuteula mah